warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wastapun ring-ring katanah di kelas 12 MIPA 4. Sim kuring bade mintonkeun drama nu judulna Ngeunteung ti Teddy Muhtadin. Wilujeng Nyekseni. Ih, geus punceungis deui geuning tanda cinta teh. Tanda cinta nu tara bisa dibobodo teh. Hehe, jerawat. Mani beureum kieu. Pencet gitu. Sieun perih. Antep wae. Asa ngagokan deui. Tapi asa jadi nyari. Keun urang ingkeun nepi ka asana jiga cinta kuring nu ayeuna keur ngacambah. Kaluar tina kulumutna ngudag cahaya anu sumorot tina soca anjeun akang. Nya bener jadi panyari geuning. Panyari kana beungeut kuring anu cik batur mah malah ka indung. Saur bapa mah irung jeung halus kuring teh lepes pisan. Pangambuk sareng kening ka mama. Ari gado malah ka indung nini kuring. Naon deui anu jiga mama teh? Nya diwir jeung buuk jika kembar cenah kuring jeung mamah teh. Tah kalebah awak jigana ngalang ka bapa. Kalah lebah lempangna kuring teh cekih pisan pada ngagarblay. Saur Mang Omen mah kuring teh fotokopian bapa. Ari bapa nyati saha deui ari lain fotokopian di bapana deui mah. Nyati aki kuring cenah eta oge. Da kuring mah tepung si tepang. Anjeunna kabujeng ngempurkeun mugi ditampi iman Islamna diasih ku Gusti Nu Maha Suci. Eueuh eta saha nu kaluar tina kalangkang banget kuring. Walah beuki ngalobaan mbuing. Kaharti ayeuna mah nya dina diri kuring teh aya mama, aya bapa, aya aki, aya emin, aya uyut, aya bao, aya karupun. Nya aya walungan cinta nu ngembat panjang deui. Panjang pisan. Ngaliwatan abad-abad kahirupan. Eta walungan teh ngocor ti Rama Adam jeung Ibu Hawa. Terus ka karuhun ka nini aki, ka indung bapa, terus ngamuara dina diri kuring. Nya aya cinta aranjeun dina diri kuring teh. Nya muhun. Insyaallah kanyaah kadeuh aranjeun teh baris dipiara ku diri kuring. Walungan cinta aranjeun anu ngamuara dina diri kuring moal dikotoran, moal dibuleun. Mugi Gusti ngapi ngajarin ka diri kuring. Ayeuna mah hate kuring keur wajahna bungah, cinta mekar dina dada, bareng jeung jerawat anu melentung dina ieu pipi.